Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik deui di Warsun, Warta Sunda, warta anu terpercaya di Bogor. Wilujeng enjing sadayana mugi-mugi urang sadayana tiasa tilindungan Allah Subhanahu wa taala. Tepangkeun abdi Muhammad Zaki Salahuddin sareng Fitriani Aulia Jamil. Simkuring dina waktos ieu bade ngadungikeun sahiji warta anu pas kanggo pamiarsa nu rek ngalanjutkeun kana SMK. Berikut aya salah sahiji SMK anu bisa dijadikeun pilihan kanggo ngalanjutkeun kana SMK. Nyaeta SMKN Hiji Bogor. SMKN Hiji Bogor teh ayana di tengah-tengah kota Bogor. Leuwih tepatna di Jalan Helang nomor 6 Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. SMKN 1 diwangun di tanah anu luasna kurang leuwih 5.885 meter persegi. Sareng diwangun secara legak kurang leuwih 2.225 meter persegi. Baheulana ieu SMK teh dirintis tahun 1963 anu dibere ngaran Smea Persiapan. Atanapi diganti deui jadi SMKN 1 Bogor dina tanggal 5 Juni 1997. SMKN 1 Bogor teh nyaeta SMK anu terakreditasi A. SMKN 1 Bogor teh ngaboga 5 jurusan nyaeta aya AK, AP, PM, MM, jeung UPW. SMKN Hiji Bogor teh ngagaduhan fasilitas anu meurna tur ngadukung pembelajaran murid jeung ngadukung kenyamanan bagi warga sekolahna. Berikut ieu fasilitas anu digaduhan SMKN Hiji Bogor teh aya tempat parkir, bisnis center, Harmony Tours and Travel, lab bahasa, simulasi digital, sareng lab jurusan, lapangan anu osok dipake tur murid upacara jeung olahraga, perpustakaan, absen fingerprint atau sidik jari, kantin, wifi tur kalangsungan kegiatan belajar jeung ngajar, ruang band jeung masjid. SMKN 1 Bogor ngagaduhan keunggulan di antara SMK negeri anu lainna sapertos. Nu pertama, ngajantenkeun sakola rujukan di Indonesia dina tahun 2018. Nu kadua, enggeus ngajalankeun teaching factory atau pembelajaran industri dina kompetensi keahlian PM. Nu katilu, ngagaduhan edu travel anu dirintis ku alumni SMK 1 Bogor dina jurusan UPW anu ngaranna teh Harmony Tours and Travel anu ngajalin kerja sama jeung PT Lentera Wisata Sejahtera. Anu kaopat, ngagaduhan LSP pikeun ngalaksanakeun uji kompetensi sareng uji sertifikasi profesi. Nu kalima, ngagaduhan leuwih kurang 90% guru produktif. Nu kaenam, penilaian akhir berbasis IT. SMKN Hiji Bogor oge ngabogaan eskul anu seueur di antarana teh aya Rohis, English Club, Japanese Club, Animation, Kewirausahaan, Pancak-silat, Fotografi, tilupe nyaeta aya Paskibra, Pramuka, jeung PMR. Aya ekskul anu kalebet kana olahraga sapertos basket, badminton, bola voli, jeung futsal. Nu terakhir teh aya ekskul kanggo pamiarsa anu resep kana seni sapertos teater, paduan sora, tatarian tradisional jeung tatarian modern. Sahubung ayeuna teh keur pandemi virus corona, jadi pendaftaran teh dilakukan secara online. Pamiarsa sadayana kaleuwihan tina SMKN Hiji Bogor teh nyaeta ulah mikir ngagaduhan padamelan hungkul atanapi bisa oge ngalanjutkeun kana perguruan tinggi jeung ngajentenkeun urang wirausaha. Sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamiarsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamiarsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.